cicing di kampung. Eta resiko orang kota. Ya, bener. Nyambung tuh. Nyambung. Guys, oke. Aisyah kamari Agustusan kuna langsung balik bae. Aing balik ge lain, aing ngiluan lomba. Diharap tah. Emang kamari aya lomba yuk. Aya lomba mendapatkan cinta kamu. Aisyah mencintai aing. Geus ya. Tah tukang siasa. Kosong. Aing ucing tadi aing ka ucing. Gulisan. Awal. Lain kasiya tolol. So, Mimpi aing gak? Oca bisa gombal, nanti saseta. Hah? Nanti sawa. Alam mimpi, cok. Mana punaon ulang halem bae cicing bae. Ah, sampurkeun ah, naon meureun. Kunaon maneh? Ya bu, karena udah sare lah. Ulah loba teuing sare bisi kokoloteun. Bu, pan urang mah sekolah bener. Ih, sia masak kitu kolot. Kumaha ngorana? Iya bu, jadi pan urang kemari ngarayakeun upacarana. Ayeuna kumaha ngarayakeun lombana bu. Urang ngarayakeun kumaha sana. Urang bisa ngarayakeun. Kalian dulu. Coba. What the fuck? Parah sekali mah tinggi. Akan daun. Ayo. Orang asa dah kaing ih. Sia si datang-datang ka dieu be. Garieu geus mah, sasaria teu parugu. Pugu aneh urang ge. Kau bang ilun mah seserian. Pan seserian urang yang iluna. Bos, orang ikut ke kanan. Oke deh. Nyampe mana? Geus kieu bae nama makaning urang lomba, Bu. Teh, ayo. Lomba di mana? Tadi nya aya teulah lega. Kumaha? Ini lomba naon? Lomba karo. Aya warung kerupuk. Aya kerupuk mah. Aya ge lo. Ban beben mobil. Ya ban eta kerupuk salah. Baik. Oh nya, baru ditewangnya. Kopeh. Ah. Letik amat. Ape. Gue pakai dewa sudah orang mah. Itu lain permen ukur kemari. Makanin orang adukeun sia lomba kerupuk teh tarik tambang. Mana sih Ji? Eta. Ampun teh. Coba saya berkembang. Ayo. Ojo aja dah. Geus bae urang gabung bae urang lomba. Ayo tadi ge. Ayo segera tuh. Ayo tuh. Oi. Jangan robokan lainnya tuh cok. GR sia. Denge tuh dia tadi tuh. Kemana? Kemana? Siri. Anak Indonesia. Ayo sia. Oh. Guys, berapa kali solan nuduh sia. Ecem sebelum bukti. Saya ada ini misalkan kamu ngefans ngomong. Pengen ka sia. Aisyah ngomong kos anu ngadorong gorobag bae. Ah, bisa bae setemis genjel. Bisa bae sapara lu musola. Ayo, jauh. Wajib udah lah. Geus, loba. Geus kieu bae. Tuh. Tadi kita dengena tuh urang ya tuh. Tuh, keur karumpul. Seperti mal. Makanya kalau bapak saya hayo hang duit bung ya. Lomba naon? Atau lomba kerupuk. Keran mewah. Bising-bising. Kedeng lah. Kamu balik dulu nya. Ini kamar bu. Pas ada lomba urang nyokot peralatan heula. Oh, Aduh lah coba. Belum balik nya. Oke, kangen ya. Eta budak kehagat amat kain. Lomba ya. Siap ti tadi cicing bayar tengah denge gitu. Tiap kemari sama tadi kan. Gas. Makanya urang lomba ayo di lapangan. Panai pedagang kadilan di kampung ieu. Saya ayo jam merasa. Oh duitan dipalakan we nya. Palak ya, Pak. Ujung-ujungnya. Tak bol. Bawa-bawa yang tidak menang duit. Ayolah, jadikan. Tinggalan zaman yang coba cucurkan poing lah. Lehe amat ya lembur. Bos dah. Nah, di lapangan oke. Ayo. Ari panitia 17 Agustus ieu dah. Jadi kieu, naon? Urang dek ka dieu ge, dek aya lomba. Bagus. Daftarna ka urang. Nah, urang ka beneran di dinya dia jadi penitia. Saya itu bae panai lalaki meureun. Tapi daftar aya duitan eueuh.
juara hiji ayah hadiahna 1 juta. Terus piala. Juara 2 gope. Juara 3 balik bae. Ah, daftar ka urang. Eta siap Tuhan sedina. Ayo, daftar ka urang aja. Ayo. Ya, ada lomba sampai tadi. Lomba panjat pinang, makan kerupuk, memasukkan bundu ke telinga. Sekarang siapa lomba lah? Ayo lomba naon siapa per tim ya kan, nyawa engge per grup sia musuhan baik sia. Lomba iya sih. Pan urang preman kampung meureun manya lawan preman kota. Sebagai bangsa Indonesia tuh kudu satu bersatu wong, bineka tunggal ika. Tang ngomong sia menikos kareta mikir tut beus ya. Kan sebagai panitia ulah nu musuhan cuy. Lomba mah lomba bae. Ngarti kebelah dinya mah tung sirah mulaina ieu tere magrib ye. Kita satu ayo anu yang daftar ka ieu Sama tung salon atuh bae musikan. Manya orang preman-preman ilu lomba jeung preman kampung, preman kota. Tugas urang malak. Eta sih Indonesia ieu. teh nyambung sih. Kan niat urang malak meureun heuh. Tapi aing mah kieu aing nu ngadaftarkeun sia nu maen heuh. Maka itu anak. Nyaos ya keur kamari ge malak budak gede. Tuanieun. Budak leutik ngawani. Leuwih aneh. Cemen bosna. Pan sakitu amat jadi anak buah aing sama can pernah dikutuk sih ku monyet. Kutuk jadi. Pan. Naon sih? Pasti mah tukang ngutuk meureun. Da kilon lama mal ya. Aing mah moal seri bae. Ani akan lumayan bos cendahan. Dan wakil aing ngadaftar bener sih nu ngelombakeun. Ayo. Yuk ini. Ting. Kok aya anak lomba naon ya? Mangga sebenarnya apa yang di lomba nanam bae. Siap baca nikmat dari kae. Panitia ada diri saya. Aing. Panduan, aing urang pusing amat. Aing. Oh, dua. Naon emang na? Ieu sahana? Iya, nya saha bos? Kirain supir saha? Hah? Nya saha? Sia saha? Yang itu nyawa yang saha? Aing mah preman kota. Di preman yang nak kilu ke 17 Agusan di kampung urang. Selah riut daripada sekje bae ngomong-ngomong moal anggeus ya ayeuna mah kan itu boga jam. Yang salah lanjut ayo. Saya. Ayo di mana? Hadirin pemirsa, bersama lagi kita dengan Wawan dan ini dia Vera. kita sambut dengan 17 Agustus dan saya akan mengadakan lomba yaitu lomba lari. Dan ini dia peserta pertamanya adalah Ajit Permana. Yang kedua adalah Ridho Ilahi. Yang ketiga adalah Wong Skyzo. Yang keempat adalah Manda Abdullah. Oke, kita mulai. Wah, goreng menang. Ajit, urang ngopi penting. Aing lapar bego lain ngopi. Ih, siapa? Goreng menang eta. Belum mulai asgor tenang. Satu. Wah. Terus, aing menang skor bego. Bener, menang orang. Oi, penting. Menang aing ngopi yo. Rengkas ta. Lain rengkas aing bola tolol ye. Serba salah. Terus dukung-dukung kupas sing gancar lagi gede. Super Dede. Tiga. Rasa cicing bae. Kan urang can disebutkeun meureun nomor 4. Apa?